kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna maya Princess Syahrini jelema-na araya nu ngajawab salamna nini Luna maya Jaskia Gotik jelema-na araya nu ngajawab salamna saeutik Taukidan Labdian Mukaroron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ikhlas, Ibu ridho, mual ngamek, mual ngamekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi minas samawatil ula hatta sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi ay al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamatin. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bijudika ya Allah ajibli bida'wati wa ya rabbi alhimni uluman tafadalat. Wa qala qailun fid du'a Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil alaina abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Panghulung kalbu pangjembar manah puji anu jadi penghias hati, puja anu jadi penghias rasa, kalimat tawud anu jadi munggaran pangjujur ucap, jadi pahu panyalindung laku tameng dada anu tohaga, ngabendung nafsu anu ngaberung panyinglar setan anu sumarambah anu ngancik dina diri anu sok mawa sirik pidik iri dengki temahna matak malek mekenek dina kolbu. Bismillah serta hamdalah nu jadi wiwitan mangrupa lawang carita sejaati nitipkeun diri nyangsangkeun rasa ka Allah azza wa jalla tehilap diiringi ku sholawat sinareng salamna pamudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun dikucurkeun tur digoloncorkeun kajungjunan alam pahlawan reformasi Islam sedunia pendobrak maksiat pembawa syahadat habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tegakantun kasadayana keluargina ka para sahabat, para tabiin, itba'u tabiin, sampailah kepada kita selaku umatna anu turut tumurutkan ajaran mantena. Pemudah-mudahan jaga di yaumal qiyamah urang sadayana kenging syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para juama, para kiai, para ajengan, wabil khususil khusus sesepuh di ieu qaryah, hapunten anu teu tiasa disebatkeun ku jisim kuring hiji-hijina, namung insyaallah moal ngirangan rasa hormat sim kuring anu hadir dina ieu waktos insyaallah. Wabil khususil khusus selaku pimpinan Yayasan Al Barokah anu ku jisim kuring dipika hormat, mudah-mudahan mantena dipaparinan kesehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, dijembarkeun milik rezekina kalayan mudah-mudahan urang doakeun guru-guru urang sadayana, terutama anu nampak hadir dina ieu waktos marantena sing dipaoskeun yuswa ku Allah. Amin. Ilmuna sing dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Ashabul awqat, penata waktu, penata acara, MC protokol tianamina anu parantos masian waktos ka jisim kuring ngiring cumarios dina ieu saah anu ku jisim kuring dipika hormat. Ashabul wilayah, bapak aparatur pemerintahan min adna ilal a'la anu ku jisim kuring dipika hormat, dimimiti atasan dugikeun ka bawahan, dimimiti pejabat nomor kahiji Bapak Presiden nomor kahiji sampai ke Presiden nomor kadalapan, Bapak RT na aya, Bapak RW na aya, Bapak Lurahna. Alhamdulillah urang taroakeun ku urang sadayana ieu para pemimpin-pemimpin urang ibu anu parantos mimpin dangadayeuh desa urang, kapakampungan urang. Mudah-mudahan urang sadayana di pamerinan para pemimpin-pemimpin anu amanah, beh dituna pemimpin anu ngajak kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tegakantun para ibu-ibu miwah para bapak sadayana, para santriawan santriawati, para pemuda para pemudi, segenap kepanitiaan acara, hapunten anu teu tiasa disebatkeun ku jisim kuring hiji-hijina, namung insyaallah moal ngirangan rasa hormat sim kuring anu hadir dina ieu waktos insyaallah. Hadirin rahimakumullah, wayana menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, peting anu teu cicing disusul ku minggu, dipapag ku bulan, gentosna tahun ka tahun teu karasa ku urang sadayana kusabab urang betah hirup di alam dunia. Hadirin rahimakumullah, asa karek mah kamari bulan suci Ramadan teh, asa karek mah kamari bulan Rajab teh, ayeuna urang parantos Rajab parantos mungkur, nincak deui ayeuna bulan Saban, Saban parantos kana akhir, sakedap deui urang bade nincak kana sasih Ramadan. Mudah-mudahan ibu ku barokahna dina bulan Rajab, barokahna bulan Saban, bahkan sakedap deui urang bade nincak kana bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat magfirah terutami kabarokahan kama urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, momentum yang luar biasa ieu mangga urang sami-sami ngarekes ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sababna ibu? Hiji, barokahna tolabul ilmi, kadua barokahna silaturahim, katilu barokahna bulan Rajab urang memperingati Isra Mi'raj. Sok sanajan bulan Rajab parantos ayeuna teu aya digentos bulan ku bulan Saban, barokahna kamari bulan Rajab ayeuna barokahna bulan Saban. Mudah-mudahan kalawan ayeuna kati kalima ku barokahna ieu wengi, mudah-mudahan naon rupi cita-cita pamaksadan urang sadayana diijabah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
matak ibu urang pil barkah sadayana simkuring ngalajengkeun kana naon rupi anu patula patali sinareng ieu acara urang pil barkah ibu buka heula ieu acara ku ngaoskeun sholawat naon sababna akang teteh ece urang yakin ieu urang ku sababiah ngaoskeun sholawat Allah mukakeun lawang panto ijabah doa kamu urang sadayana yuk ku barokahna ieu sholawat mudah-mudahan anu teu darama nah hadiri urang atanapi wargi urang mudah-mudahan Allah ngangkat kana panyawatna amin mudah-mudahan urang dipaparinan milik rizki ku Allah ditebihkeun tina sagala rupi pancabahaya dunia jeung akhiratna anu ngagaduhan hutang sing buru-buru kabayar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk ibu urang buka ieu acara ku ngaoskeun sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salam salatullah salamullah ala yasin billah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana salatullah ala taha rasulillah salatullah wallah ala yasin habibillah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aduh, ibu kelah nyetlah petasan bu. Beres panrewa satu mang santri ari petasan mah hadirin rahimakumullah
calikna urang ngariungna urang dina ieu saah waktu udah bertepatan jam 10 langkung 10 menit ibu simkuring bade naroseula ka urang dia bisi teh mah ayeuna teh sarua jeung adat kebiasaan di lembur simkuring sasarina ibu lamun pangajian mulai bada isya sok beres di dieu dugikeun ka jam sabaraha ibu jam 2 Ece siap ke jam 2 Bapak siap ke jam 2 rek cari cing di dia rek balik Gusti aing menipu nyaan simkuring ngaji di jam 10 kudu beres ke jam 2 geningan Kang Ustad di dia mah ahli ngawados ya dimana ngaji ke jam 2 tenang mah alam boro-boro ibu tepikeun ka jam 2 ayeuna ge geus ditingali ku simkuring ibu dia simkuring ayeuna naik tina motor di ditu alhamdulillah ibu neukeun bete nanyakeun ge lah alhamdulillah ibu simkuring angkat ti rorompok ti kampung Nangeleng desa-desa Neglasari kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur negara Gusti aing jauh-jauh di sia-sia di dieu mah alhamdulillah ece simkuring angkat diri itu 2:30 ba'da duhur kalayan biqodratillah iradatillah Allah subhanahu wa ta'ala simkuring tiasa silaturahim sinareng para ibu para bapak sadayana kalayan ayeuna bertepatan tabuh 10 langkung 10 menit alhamdulillah namun hapunten ibu nemeteh seueur wagelan di perjalanan alhamdulillah mobil dugikeun ka ditu da teu naek ibu alhamdulillah neme dijemput ku motor Kang jauh teu henteu cenah Kang Ustad caket ari neme teh Gusti meuni sajam ibu naik motor teh ka Cangkeul bujur teh oh mau ibu-ibu mah aya nu calik teh dieu ba'da magrib aya ibu-ibu mah anu calik ba'da isya aya bapak-bapak anu calik nanti jam 8 aya anu calik na karek mah datang aya bu balik bu mudah-mudahan calikna urang ngariungna urang dina ieu wengi dina ieu penting cangkeul ku urang rek dipaksakeun hoream ku urang rek dipaksakeun tunuh ku urang rek dipaksakeun hareudang ku urang rek dipaksakeun semata-mata naon hiji mudah kana kariduan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ibu calikna urang ngariungna urang dina ieu wengi semata-mata ayeuna Allah ngalungsurkeun rahmat sinareng kariduan Allah subhanahu naon margina ibu di mana-mana jalma cicing dina maqam talabul ilmi tong lila-lila teuing Kang julusuka saatan fi majlisil ilmi di mana-mana urang cicing dina maqam talabul ilmi saatan ngalikup kana waktu bade sajam bade setengah jam bade 5 menit bade 10 menit kalayan dibarengan kumanah anu ikhlas padilah jeung kaunggulanna naon hiji langkahna aya dina panghampurana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal yos ibu baritatih yos lain cangkel meh jika mau balik mahal lain mana ya cik ayam korsi itu ya Kang punten oh iya ponok cekap kah ibu padilah jeung kautamaanana jalma anu cicing dina maqam talabul ilmi hiji langkahna aya dina panghampurana Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Rasul nguningakeun ibu
manintaqala liyata'allama ilman bupirolahu qabla ayyahtua. Man dirinya nek lalaki atawa awewe intaqala anu ngalangkahkeun dua dampal sampeanana tujuanna rek naon liyata'allama ilman tujuanna rek neangan ilmu bupirolahu qabla ayyahtua samemeh ngalangkahkeunana Allah marentah ka malaikat cek Gusti Allah tuh malaikat ce anu binti anu urang kampung naon teh kampung Pasir Pesto nah bener sih teh leres aja oh gitu hah Bedil kampung Bedil gitu oh lo pantainya tukang santri metak nanyakeun ge iyalah ibu ari ngajijeng santri teresep sim kuring mah urang doakeun ku urang sadayana ieu para santri-santriawan di dieu anu hadir sing dibarokahkeun ilmuna ku Allah amin. Mudah-mudahan ieu beliau-beliau ibu calon-calon kiai calon-calon ajengan amin. Kusabab kitu sesama calon-calon kiai calon ajengan siap tartib ngaosna siap saguru sailmu tong ngaganggu siap kalem coy tenang ibu padilah nomor kahiji naon nyaeta Allah marentah ka malaikat pikeun jalma anu tolabul ilmi nomor kahiji naon Allah malaikat marentah ka malaikat supaya dihampura tina dosana alhamdulillah bu hayang dihampura tina dosa teh hese dateka tina sajaba lisan kudu ngucapkeun istighfar sajaba hate kudu nginget-nginget kana dosa bari ayeuna panon kudu nyurusudkeun kana cai soca inget kana ibu pernah cerik jeung cerikan dosa akang kantos urang ayeuna ngahaja cerik nginget-nginget kana dosa kantos kan boro-boro urang mah lamun ditagih hutang kakara lewe salakinya nungde kakara urang mah cerik hayang dihampura tina dosa teh Gusti sesah dugikeun padilah jeung kautamaanana jalma anu tolabul ilmi mangka Allah ngahampura kana dosana alhamdulillah dugikeun ka ieu malaikat biwarangan Gusti Allah tuh malaikat urang kampung anu dina peting ayeuna rek tolabul ilmi mangka purlukeun dosana mangka hampura dosana samemeh ngalangkahkeunana alhamdulillah ece matak ieu teh diimah teh ibu lamun didohirkeun ku Allah dosa urang hungkul teh muruluk di tengah imah teh ece muruluk kan dugikeun ka ieu saur Gusti Allah malaikat cokotan dosana mangga Gusti ieu dosa urang teh euceul dipanggulan ku malaikat teh ceuk malaikat Gusti kamanakeun ieu dosa teh piceun ka laut eta ku malaikat euceul dosa urang teh rek dibabetkeun ka laut ari barang rek dibabetkeun dosa urang ka lautan eta laut cocorowokan hei malaikat eta anjeun mamawa naon cek malaikat ganeng laut tong roba ganeng kaula rek mawa dosa na jalma anu rek cicing dina makom tolabul ilmi cek eta laut malaikat ulah dikadiokeun uing mah laut lain tempat penampungan dosa akhirna eta malaikat ka nyanak deui dosana teh cios dibabetkeun ka langit cek malaikat Gustiku dikamanakeun atuh ieu dosa teh cek Gusti Allah tuh kagunungkeun gunung anu pangpadagna sok babetkeun ka gunung kalau waktu dosa urang bade dibabetkeun ka gunung kang eta gunung gogorowokan deui hei malaikat eta anjeun mamawa naon mamawa dosa na jalma anu rek mangkat kana makom tolabul ilmi
cek eta gunung hei malaikat wayahna ulah dibabetkeun ka dieu sabab kaula mah lain panampungan tempat dosa. Akhirna oce ieu malaikat bingung kudu dikamanakeun ieu dosa nya kudu dipapangulan. Akhirna ieu malaikat demo deui ka Gusti Allah, ya Allah ieu dosa teh kudu dikamanakeun atuh. Cek Gusti Allah tuh bikin kajalma anu cicing dina makom tolabul ilmi. Nah Gusti maka dibikeun deui kasaha kudu dibikeunna kajalma anu balik pangheulana dina makom tolabul ilmi. Tah ibu aja lamun tema urang balik pangheulana tina cicing makom tolabul ilmi mangka mamawa dosa anu hadir Nah, siap. Ibu-ibu tuh cengkat di ukdesianan dah. Matak ibu, hayu urang dugikeun katutup doa dina ieu waktos insya Allah. Siap ibu, siap. Padilah jeung kautamaan nomor kadua naon pikeun jalma anu cicing dina makom tolabul ilmi. Nomor kedua kang dawahan Kangjeng Rasul man ta'allama baban minal ilmi sing saha jalma anu ngaji sabab tina perkala ilmu cicingna sarua jeung ibadah salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah ibu sim kuring bade naros urang kantos salat sunat 1000 rakaat. Nang santri pernah sia salat sunat 1000 rakaat? Hah? Pernah tuh? Pernah ngabohongna siapa? Boro-boro ece boro-boro 1000 rakaat kang sakedap deui urang bade manjing bulan suci Ramadan didinya aya salat taraweh ning di dieu mah. Ari taraweh mah tara sawar kadituna teh taraweh kadituna teh tarawih kan tarawih di dia sabaraha rakaat aja 20 rakaat witir tilu janten 20 rakaat kan di ditu di lemur simkuring aja di Cikalong taraweh 20 rakaat pan kumaha imamna kan dipilihan imamna teh ojo enak tanggal sabaranya tanggal 15 sa imamna ganyakeun imamna heula lamun imamna balap Gusti eta madrasah jeung masjid pinuh sia ibu. Lamun ayeuna imamna lenglet pokona mah ceuk santri mah matak di ditu mah sok dipelangan ojo dina lawang panto teh patas imamna balap mendingan. Lamun imamna balap Gusti eta masjid tepikeun ka jeung madrasah pinuh ojo. Yang penting mah eta imam kadenge markas waladolin Gusti eta babacaan lawala waqaf lain wasolai di ditu aja insyaallah di dieu mah ahli ilmu. Alhamdulillah Gusti eta maca Fatihah mang santri timimiti bismillah tepikeun ka waladolin yang penting kadenge markas waladolin. Bismillahirrahmanirrahim cek santri eta teh mata keningan amin ge disingkat aja min abong kena ayeuna usum singkatan kang ayeuna tah zaman kiwari sim kuring ge pan dia teh pamitan heula ka bojo kabeneran euy boga pamajikan teh awewe nya nyeting lalaki atuh euy pamitan heula ka sim kuring teh mamah ceterek usaha penting ayeuna kamana ceteh usahana jauh usahana di ka daerah kidul. Alhamdulillah cenah papah didoakeunnya Titi DJ naon cenah Titi DJ teh hati-hati di jalan ojo Gusti eta pamajikan bikin kapinter nyingkatna teh sim kuring ge embung eleh ojo dibalas ku sim kuring iya Mamah Dedi Dores dengan diiringi doamu selalu. Udah ayeuna mah kitu geuning ojo usum singkatan nini we di ditu make anuk jeung make sarung ditanya ku sim kuring kurang biru nini rekamanna MDL oneh modoah
modal-modal jadi singkat zaman kiwari takkan cik atuh dina masalah ibadah mah ulah sampai ka diheureuykeun Kang Ece tete ieu amin ulah disingkat naon sababna ulama nyarioskeun di mana-mana urang nyebatkeun amin sami sareng urang nyebatkeun opat nabi sinareng rasul leres amin hamzah mim iya nun hamzahna di mustaqina nabiullah Adam alaihi salam mimna di mustaqina nabiullah Muhammad Rasulullah iya na nabi Yahya nuna nabi Nuh ai istajib lana gusti ibadah subadanan pamaksadan abdi sadayana coba lamun kari-kari ayeuna dieuweuhkeun hamzahna meureun jadi teu aya hiji jenengan nabi jeung rasulna Gusti Allah matak dina amin mah ulah disingkat eceus hanya jelaskeun dirinya lapan amin tuh ibu padilah jeung kautamaanana jalma cicing dina makom tolabul matak ibu rek teu kabita kumaha Kang tapi kan ka urang bebelaan penting ayeuna tunuh rek dipaksakeun cangkel rek dipaksakeun hareudang rek dipaksa ece talunuh teu sok we sarare atuh ece sin kuring mah bungah bueun Kang lamun keur ceramah mustamina sarare bungah teh ece rek balik we barang beuntat geus eueuh hareudang kurang rek dipaksakeun hareudang eta ece Gusti Nasim kuring ge apal sasarina keur jam sakieu mah ti mimiti 7:30 keur nongton sinet jadinya sekarang sinetron yang lebih booming dina RCTI adalah Ikatan Cinta si Andin jeung si matak ibu urang daroakeun ku urang ieu si Andin jeung si Ate sing buru-buru ka penak numaihan si Roy lah kecan ka penak wae euy da eta jahatna si Elsa teh lah ampura aja simpuring matara nongton tara sih mang santri anu osok mah pun bojongan sok ngabaturan sakedeung jadi sok rada apa Gusti ibu sinetron Ikatan Cinta bersambung pinahkeun di channelna kana SCTV didinya eueuh ti jam 7:30 satepikeun ka jam 12 Gusti sinetron dina SCTV rupa-rupa mimiti jendela cinta kisah kasih dikobong usah koseh dikobong mah beres sinetron ayeuna jendela cinta didinya genti deui 9:30 samudra cinta si bucin jeung si Kusuwat beres deui oce sinetron dina SCTV Kang channel na pinahkeun kana Indosiar oce dina Indosiar mah eta sinetron ti jam 6 isuk-isuk urang ge karek mabeunta sia oce tapi keun ka jam 11 Gusti manco dina sinetron ngan marewek we pagaweanna teh menang eta Gusti tapi dina penting ayeuna Kang hapunten anu kasuhun urang tepikeun kabebelaan tunuh rek dipaksakeun hoream rek dipaksakeun naon sababna geuningan urang gaduh keimanan jeung kayakinan sabab urang dina ieu penting nek nembongkeun rasa syukur ka Allah nek nembongkeun keimanan urang ka Allah geuningan cicing dina makom thalabul ilmi luar biasa fadilah jeung kautamaanana alhamdulillahirabbil matak ibu mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu waktos Kang sing kapetik hasilna ka ala buahna kanggo urang bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin hadirin rahimakumullah cik ibu salaras nama da Isra Mi'raj name atau sejarahna bahkan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra name ku guru urang sadayana parantos diguar ibu alhamdulillah ieu masih mukuring tabarukan we saalit fil barakah
ieu masim kuring nandakeun kabingah tiasa silaturahim ibu, nepangkeun heula ibu, sabab pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Ibu wastasim kuring name diaoskeun ku pangarsa MC asma sim kuring Muhammad Najmuddin Ali, tapaul ari Muhammad teh jenengan Rasul, ari Najmu teh bintang, ari din teh agama, Ali teh nuluhur ibu. Sok sanajan panginten sim kuring petot-petot kieu mang santri lulusan astrologi hoyong we sim kuring teh ayeuna ngemban tugas sok sanajan ilmu teu gaduh ibu, mudah-mudahan doa ti urang dieu sim kuring hoyong dibarokahkeun ilmu anu manfaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana cenah linggih teh ece tadi parantos diuningakeun ti kampung Nangeleng, kecamatan Cikalong Kulon, desana desa Neglasari ece Cianjurna Cianjur Kaler, perbatasan Sinareng ayeuna Purwakarta. Jadi Cikalong Kulon mah Kang perbatasan Sinareng Purwakarta. Mohon tatangi teh. Tah ece pami bade silaturahim kaditu mangga palih mana ya mang santri, pokona mah pami ka Cikalong Kulon aya alun-alun kecamatan Cikalong Kulon. Sate acan alun-alun kecamatan Cikalong Kulon didinya aya simpang 4 aja, di simpang 4 lurus didinya aya gapura pondok pesantren Riyadul Muttaqin. Doa nanti para sepuh muya para gisadayana sim kuring nuju ngarintis ibu, santri nage laleutik segede-gede botol aja keur mareujeunna tekawas di dia Gusti, di dia mabingah santri nage alhamdulillah geuningan bararadag alhamdulillah. Di palih mana didinya mang santri, pokoknya mah tigang pesantren kirang 100 meter Kang, aya bangunan 3 tingkat, garasina 2, mobilna 2, kanu hiji garasina, nu hiji deui motorna 6, teh imah tatangga sia euceul pada teu boga tuh. Pokoknya mah tukangeunana mang santri aya bangunan 3 tingkat, korsina 128, bisi teu percaya aritung sakaditu euceul sakolahan teh batak tukang nanti sakolahan aja rompok sim kuring mah. Pokoknya mah Kang lah ayam merekan dina lawang pantote RSSS 15 aja. Rumah sangat sederhana sekali, sisi susukan sisi sawah, tungtung nama santai sholat lah. Mangga dihaturanan linggih 24 jam kanggo urang dia silaturahimna, mudah-mudahan urang teu ditepangkeun di dunia hungkul, hoyong parat jaga dugikeun ka yaumul kiamah, diriungkeun dina surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perjalanan urang hirup di alam dunia qad sabaqtum sabqan ba'idan, perjalanan anu tos kaji dalamina Kang. Mangga urang muhasabah diri, urang napakuran diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Urang ayeuna muhasabah diri, hitung-hitung amal pada melan urang kunyalira, sameme engke urang dihitung di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, perjalanan urang hirup di alam dunia teh geuningan tos kacidalamina, cik sim kuring bade naros anu calik anu ngariung dina ieu waktos aya nu 20 tahun yuswana, aya nu 30 tahun, aya nu 40 tahun, 50, 60, 70, 80, aya 80 kan 80, jarang Kang 80 teh ayahnya Kang ya. Mangga urang tapakuran ku urang ibu, perjalanan urang hirup di alam dunia timimiti urang dikandung tinu janten ibu urang, kawitna urang di alam arwah dialihkeun ku Gusti Allah ka alam rahim, sabaraha lamina galibna salapan bulan. Ia kawitna Kang urang ku Gusti Allah di alam roh alam arwah,
dialihkeun tina alam arwah ka mana ka alam rahim. Kumaha prosesna kalawaktos cai mani asup kana patuangan anu janten ibu urang kan dirinya kana pi anakeunana namper cai mani lamina arba'ina yauman 40 dinten 40 wangi. Matak ibu urang mah tina cai teh tina cai mani kan matak sok dibabasakeun tepikeun ka ayeuna oge mani geulis meni kasep meni nong-nong meni hideung. Oh tina mani kan asalna urang diciptakeun ku Allah tina cai mani. Eta cai mani ibu namper lamina sabaraha 40 dinten 40 wengi. Tos 40 dinten 40 wengi kang dijadikeun ku Allah getih kimpel sabaraha lamina sami arba'ina yauman 40 dinten 40 wengi. Entos dijadikeun ku Allah cai mani teras ku Gusti Allah dijadikeun daging kimpel sabaraha lamina sami arba'ina yauman 40 dinten 40 wengi didinya ku Allah dijadikeun daging kimpel 3 kali 4 120 dinten 120 dinten lamun dibulankeun 4 bulan kan dina kakandungan Yuswa 4 bulan Allah marentah ka malaikat tuh pinahkeun eta roh nu kawitna di alam arwah alihkeun ka mana ka alam rahim lamina entos kakandungan 4 bulan. Mata keningan ece di urang sok sasarina sok aya we ngadoa ieu teh ece ngarabring rek ka mana rek 4 bulanan. Tah 4 bulanan teh naon kala waktos ayeuna cabang bayi tos dipaparinan roh ku Gusti Allah. Gusti ece keur kakandungan 4 bulan mah geuningan geus loba nu karasa. Urang ge geuningannya kanu jadi caroge teh akang ieu tina beuteung patuangan teh geus asa utek-utekan, geus asa main bola. Eta teh naon kala waktos cabang bayi ku Gusti Allah tos dipaparinan roh. Alhamdulillah Bu galibna salapan bulan. Bahkan geuningan ece perjuangan seorang ibu matakan dawahan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggagah-gagahna jalma di alam dunia lain lalaki lain katemang santri nasaha tepina geuningan cek Kangjeng Rasul panggagah-gagahna nu hirup di alam dunia teh geuning awewe kan bener gitu. Naon sababna ari awewe mah hiji wani mayunan sakaratul maut naon ngajuru kan ari juru teh naon ngajuru teh juru nama maut ece. Gusti paingan dina kakandungan dawahan Kangjeng Rasul beh dituna ku Gusti Allah diuningakeun wahnan ala wahnin ripuh teh ka ece ripuh teh ece kakandungan teh ripuh teh nah atuh deui ripuh ngeunah pasti pernah ngasaan we didoakeun para santri sing menang ayeuna istri anu solehah amin ya Allah ya Rabbal hoyong istri anu soleh hoyong kudu soleh santrina meh menang anu solehah alit kene Gusti ibu wahnan ala wahdi can ayeuna nincak 8 bulan karek mau 4 bulan bahkan sebelum 4 bulan geuningan urang teh Gusti di dinya geus mulai loba nu karasa kang sebel laras ibu di WC teh loba nyieunnan angka owe geuningan oce geuningan ditanya kudu jadi salake teh neng kunaon kumane sia oce tong kitu eta teh urang teh perjuangan urang gitu teh
Nak kunaon atuh neng ganeng ulah loba ngomong akan sarebal. Nak kunaon atuh pan kumaneh cek tadi oke. Jep atuh jep hayang naon atuh embong sebab para rakyat. Neng pang akang teh penting teh geus ngaji. Akang teh dibekelan 2 dus aja. Dus anu hiji aya cau, aya kue. Lain kode teh lain ieu mah. Hepan bieu oge simkuring barang turun dina motor panitia teh geus ningalin ka simkuring tuh ajengan-ajengan turun buru-buru eta dus geura siapkeun. Heup ge kitu pancet teh. Cik neng atuh akang teh tuh penting teh geus ngaji hayang cau embung payet. Hayang kue embung payet atuh sangu embung payet duit mah hayang saja. Sugan anu nyiram jadi embung duit aja aya nu kitu. Gusti aing nah beres di dinya teu acan kan keur 8 bulan mah geuningan nincak ke 8 bulan Gusti ieu patuangan anu tadina ku urang keur ayeuna keur mora mah didamba-damba ayeuna mah geus nincak 8 bulan jadi kahareup Gusti aja keur ayeuna 8 bulan geuningan urang teh giga gelempang teh ibu berat teh ibu abot teh abot kan rek sare lamun nyangigir sok sieun budakna teh jalikeun lamun nangkuban pirabu meureun jadi cungcle cik ece keur kakandungan 8 bulan eta sok dicacanak tara ece eta kakandungan keur 8 bulan sok dicacanak tara ka pasar sok dicanak ka sakola ka madrasah ka WC oh sok kan sugan aya urang dia mah ojo rek ka pasar mi HP ka kandungannya hek tadinya sampaikeun kana sasampaian anu kitu aja kan ka mana-mana ge dicana Gusti keur ka kandungan 8 bulan mah geuningan Gusti geus mulai loba nu karasa di dinya teh berat kan ece galibna eta orok tina nu jadi patuangan urang keur ka kandungan sabaraha kilo aja aya 4 kilo 3 kilo aya 3 kilo kan bisi teu percaya eta kakandungan berat kan urang geuningan aya gas LPG anu hejo sabaraha kilo teh aja 3 kilo nya 4 kilo 3 kilo ieu bisi teu percaya kan sok beungkeutkeun eta gas LPG kana beuteung urang bisi teh apa urang gas LPG tah kana beteungkeun urang terus gereket ayeuna ku urang talikeun giga urang teh bang keur naon teh hayang nyobaan ieu nyobaan naon ieu nyobaan ieu berat kan Gusti perjuangan seorang ibu bahkan geus mulai karasa di dinya rek ngalahirkeun urang bebeja kanu jadi salaki akang ieu teh geuningan geus loba nu karasa ayeuna beuteung geus mulai krenyun terus ayeuna bujur geus mulai ayeuna panas rek modal lain rek mompo lain jika nanti akang ieu mah rek ngalahirkeun ayeuna ceuk anu jadi bapana teh nu jadi salakina hayu atuh urang pariksa ka bidan ojo geuningan kurang dibawa ka bidannya ngan ojo teh geuningan sok bebeja anu jadi salaki teh akang sawayahna kudu milu heuh urang milu ya ge ojo barang ku urang dipariksa ku bidan cek bidan teh neng geulis ieu mah mualila deui ayeuna oge bakal kaluar ieu orok aja sok sanajan urang nguping cek bidan bakal kaluar peting ayeuna padahal budak can kaluar bingahna luar biasa leres teh kan leres teh ceuk leres kan sok sanajan ieu budak can kaluar karek mah nguping peting ayeuna ieu budak bakal kaluar Gusti bingahna luar biasa leres aja barang ayeuna dipariksa ku bidan aduh neng geulis ieu mah mualila deui ayeuna ge bakal kaluar ceuk nu jadi ceuk nu jadi pamajikanana akang sia kudu ngahadiran maneh di dieu ngalahirkeun heuh ge moal ka mana-mana barang ceuk bidan teh geuningan ojo wayahna kudu ngahujun urang teh ngahujun geuningan ojo akang sia wayahna maneh kudu milu ngahujun ojo make salke make jeung kudu milu ngahujun eta ceuk bidan teh geuningan ojo neng sing tarik akang sawayana sing tarik eta salakina ojo milu ngahodun sing tarik ngan aneh teh heula keneh kaluar salakina mah koneng kaluarna teh
cek bidan teh aduh aing masih mah ngaririweuh keluar cek lamun salaki urang teu milu ka jero nyaksian ayeuna ngalahirkeun salaki urang teh di luar teh bari wiridan cek wiridan bari udud lalaki awewe gitu we wiridan teh geuningan cek nya Gusti Kubrak ia murang kali ke alam dunia Gusti bingahna luar biasa seorang orok cabang bayi nu tadina di anti-anti ti kamari didamba-damba tiba heula kubrak ke alam dunia kalayan urang dibarengan ku bingahna manah alhamdulillah ieu orok kubrak ke alam dunia kang ada inungna tukang sinden beneran aja tapi dah teu kitu kangnya teu kumaha inungna lamun tema kumaha inung bapana aja kumaha lamun inung bapana polisi atau tentara budakna kumaha sia anak kang hormat beneran aja tapi henteu da kangnya Gusti eta orok kubrak ke alam dunia kalawan kurang dibarengan kumanah anu bingah laras ibu dauhan Saiful Islam meningatkan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni pangheulana wajib pikeun sakabeh manusia didinya kang kedah ma'rifatul ilahi didinya mengenal kana asma-asma dat-dat Allah matak didinya disunatkeun kala waktos budak kubrak ke alam dunia dupang payunan naon cik kenalkeun dina cepil anu katuhuna nyaeta naon kalimat tauhid di antawis dalapan adanan wayahna kang wayahna ece didinya pangadanankeun ku bapana lamun bapana eueuh akina pangadanankeun lamun akina eueuh tatangana pangadanankeun didinya kang wayahna kedah maksakeun sok sanajan urang tara adan kang maksakeun didinya mah udah tong tarik-tarik ting tong dikana speakerkeun ece adana teh lalaunan we bisi kawas tatangga ece budak kahiji gompor adan tara ari adan ditarikun Allahu Akbar Allahu Samad oh jana kulhu maneh mah tos beres di adanan naon cepila ayeuna komatan dicepil palih kenca nah beres didinya perjuangan seorang ibu ngalahirkeun hukul teu acan kan kumaha didinya arrodo nyaeta nyusuan ibu galibna urang maparina nen kanu jadi budak sabaraha tahun kan hao laeni nyaeta 2 tahun aja cikala waktu urang keur maparina nen anu jadi budak Gusti geuningan kang teu mengenal lelah da anu bisa ngarepehkeun budak malain bapana tapi na inungna laras teh Bu sok budak curi dibikeun mikunu jadi bapana Gusti bapana mah hese yang ngarepehkeun teh kan kudu jadi bapana mah Gusti panggul ku urang teh ganeng sia ganeng sia ganeng atuh budak ceurik Bu keur mah ganeng dititah ganeng atuh mungkin jadi ganeng heuda urang mah sok salah geuning ngadidik budak teh kan urang geuning eta orok tepikeun ka ayeuna ceurik da direpehkeun da hese geus ku urang dinangna dibabetkeun ka luhur bebetkeun ka handap atuh pae eta budak da kudu jadi inung nama kang eta budak kudu jadi inung nama Gusti tepikeun ka dicadel-kadel kanu jadi budak teh geuningan sayang si kacep nyebut lagi si kacep sia si laja nyebut lagi laja ibu raja ge jadi laja geus we surawungan eta budak teh ojo geus surawungan bungkus ku daun eta budak teh urang geuningan kang tepikeun ka poho ka budak sorangan ge geuningan ieu budak caha ieu budak caha pancik latang teh pan budak sia teh Gusti sia oce teu wauh ka budak sorangan teu kadang-kadang naon ku sabab urang mah deudeuh kanu jadi budak pan kitu sok dicadel-cadel geuningan leres teh oce kanu jadi orok mah geuningannya ho akeng Allah anu agung cenah kang teh nya teu urang geuningan pan urang mah kitu ku sabab deudeuh kanu jadi budak tapi ibu kupingkeun
seorang ibu ngenenan terus cai susu nadi kenyot kuno jantan putrana ibu sakenyot we mangka dirinya Allah ngalungsurkeun 10 rahmat. Alhamdulillah sabar cenah ibu 10 rahmat sakenyot teh ce lamun urang sakenyot nyot mangka 10 rahmat. Lamun 2 kali nyot berarti sabaraha 20. Lamun 3 kali nyot sabaraha ibu? Hah? 30. Kumaha lamun loba nyot saya sabaraha tah ieu? Gusti rahmat hungkul pikeun ibu mata alhamdulillah Kak. Gobrak kurang kali ke alam dunia Gusti dirinya ibu dawahan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel insan tegesna urang manusia fi ahsani taqwim tina hade panghadena dadeg pangadeg ejeng jangkung ejeng rupa. Alhamdulillah dibandingkan jeung sasatoan ma ece mangka gagah kene urang dibandingkan jeung makhluk anu sejen mangka teu mah mulia kene urang gagah kene urang tina hade tina dadeg jeung pangadeg. Alhamdulillah ece apal doma Kang uninga doma iya dina doma Kang ece dina doma timimiti sirahna tepikeun ka ayeuna sukuna anu disebatkeun bulu naon ece bulu naon bulu doma mana Kang tapakuran sirahna bulu dom awakna bulu dom sukuna bulu doma ece tapi Allah nyiptakeun tina awak sakujur urang Kang ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal di tengah saaya-aya didinya anu disebatkeun bulu beda tempat beda ngaran laras teu ece sok survei membuktikan ibu bantuan mun teu ngabantuan nyeri huntu sia ece sok bantuan celok dina luhur sirah Allah nyiptakeun bulu disebatkeun bulu naon bulu rambut. Turun deui ka belah handap Allah nyiptakeun bulu tina luhureun soca disebatkeun bulu naon sok manyangan tara ece tara sia sugana aya urang diri ece rek kamana rek dicokorna bulu alis eueuh ece. Turun deui ka belah handap Allah nyiptakeun bulu tina jero irung disebatkeun bulu. Turun deui ka belah handap Allah nyiptakeun bulu tina luhureun ayeuna bibir disebatkeun bulu. Turun deui ka belah handap tina luhureun garo disebatkeun bulu. Turun deui eta bulu kana belah dada disebatkeun bulu. Turun deui eta bulu lumpat ke belah kenca jeung ka belah katunya hanapkeun pandangan ebru disebatkeun bulu. Turun deui ka belah handap dina luhureun bujal aya bulu disebatkeun bulu. Turun deui eta bulu ka handap dina luhureun bitis aya bulu bitis aja. Asa nu kaliwatnya euy. Hah? Aya nu kaliwat. Berarti balap teuing Mang Santri mah buru bawok we ih waranian aing urang dia mah ece ih ce sim kuring mah dicungtung ceramah di tanggal hiji tepikeun ka ayeuna teu wani nyebut bawok di lahureun panggung teu wani ece. Nah ari santri dia Gusti ayeuna cik Mang Santri atuh ini ngarerakeun wae aing Abi mah kalepasan atuh ece. Jadi we kadinya sia Mang Santri mah ece arurus sia bulu eta teh arurus ece atuh miningal saminggu sakali direbonding kasaloan diuntuan bahkan cek ulama fikih Kang hapunten imah sim kuring sanes jorang istiperca tanyakeun ka santri tatina kitab ayeuna ilmu fikih ece nurusna beda na kumaha lamun lalaki Kang sunatna diguntingan jeung dikerokan ece dikerok lalaki mah sunatna dikerok make siletna ge nu mahal gool ti geuningan swet lamun awewe mah ece wayahna ulah dikerok ulah digunting teu meunang
na kumaha awewe mas sunat dari cabutan sia ojo cabutan atuh merenan pereus wayahna ojo cabut yang kiri cabut yang kanan ngan ece lamun embung peresim kuring rek mere heula ilmuna ece kumaha leo heula ku cai panas ya sok lamun urang geuningan rek nyambutan bulu hayam sok dikumaha heula leo heula ku cai panas ulah ece karunya baheula cenah ece aya nini jeung aki-aki kabeneran ieu aki-aki jeung nini geus karolot baheula teh baheula eta tengah peting jumplang jempling sini ini hayang kiih ojo tengah peti bari poek setrum cek nu jadi ninina teh aki aya naon hayang kiih atuh maneh teh geus kolot hayang dianteur embung sieun paneh teh keur poek setrum kamari tatangge noyar pae sieun ojo lamun aya nu maot mah santri mah sok bungah teh sok deraguan ku santri tah proyek sia santri masuk ditungguan teh pengalaman simkuring pan mantan santri ojo lamun ngadengekeun anu wassalam 3 kali di dia sabaraha kali pengumuman kan 3 kali sami 4 kali di dia mah nya Gusti lamun anu pengumuman di masjid assalamualaikum sok didaraguan ku santri mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tah tetonggaraneng cari cing jeruk aya pengumuman anu nguping we innalillahi santri mah yes sia tah Gusti nyolatkeun mayit eta ngajajar santri ojo geus dicita-cita sia dikobongna rek nganyuk senal anu 10.000 nganyuk tadi heula da rek menang proyek milu ngajajar sesolata santri siata dengekeun ngajajar salat ida siata mah balik deui ojo mimiti dihareup da geus tibere hayang lupati ka tukang hayang menang deui ari barang ditingali amplop 5.000 jadol aing nomokan aya pengumuman di bunga sia tong kitu mang santri pamali teh balik andi ojo eta nini demo kalau jadi si aki-aki serta hayang kiipan antur atau ngapeting pada tiga dalam setrum saya terima punya net pada skor bolu saya tinggalin bisa kieu di dia eta nu jadi nini ojo kusabab dipaksa ku si akina buru saya tinggal ki di mana we kumaha maneh kusabab poe kang eta nini lupat akhirna ki di dapur ojo dina heureun kompor da poe berenang kang nini eta ki ulun kompor ngaku robok di atas ini aki obeh teh kunaon kudu aya we teh kunaon eta jeung eta obeh kalaku minyak tanah bener urun kompor ieu meureun Kang plok isya manani eta teh ceuk kunaon si ari awe obeh make jeung dicabokan pan sim kuring boga pamajikan awewe aja eta lamun teh masuk diantar tengah peting hayang kiih Kang teu ari noong mah sok dedengekeun di luar teh Gusti nah obeh na tadi cabokan plok 5 kali nyabokan baru sia aja ngan lamun lalaki mah sok disintrekan lalaki Kang sok sia lamun teh mah tingalikeun di jalan kiih geuningan luak deui kalau mah jeung luak deui cuk urang mah nya lieu kalau lieu kana lieu ka kaca lieu ka tahu geuning kaluarkeun tongolkeun sirahna sia dina luhureun tatangkal anu badag lain obeh kana ka disintrekan Kang pring 3 kali nyintrekan buntung sia aja padahal cek ulama fikih geuningan Kang dina kitab Sapinah geuningannya daripada disintrekan mendingan urang obeh kubatu na Sapinah geuning surutu ijzail hajari samaniyatun syarat na 8 Kang mana hiji teh mah batuna kudu 3 lamun teh mah batuna teu 3 atanapi milarian batuna anu segitiga sok tah obeh ku batu Kang neangan batu 3 hiji 2 3 geus urang obeh kae geus urang ayeuna ki cokot batu nomor kahiji cokot batu nomor kahiji antelkeun kana bobogan urang tol pijeun cokot deui batu anu kadua antelkeun kana bobogan urang tol pijeun batu hiji deui cokot di batu anu nomor katilu antelkeun kana bobogan urang tol pijeun lamun lalaki
lamun awe mati meureunnan lamun awewe aja eta meureunnan kumaha masih kene aya cik ulama dihampura sabab teh mah susucina doru rawat kan Gusti eta nini oce obeh balikani kana cerita nini eta nini obeh ayeuna ku minyak tanah da ku sabab teh meureun poe eta nini gogorowokan kanu jadi si aki ina aki burukeun setegera ka dieu poe kok ke urang neangan bensin eta aki-aki ojo nini mana teh di mana di mana di dieu eta bensin dihurungkeun pas dihurungkeun tina bobogaan si nini ojo barang dihurungkeun teh jebur bobogaan si nini kahuruan naon sababna oe ayeuna obehna ku minyak mata kade ojo ulah obeh ku minyak tanah ojo si kajadian Gusti aing yuk Allah nyiptakeun insan selaku manusia tegasna urang naon fi ahsani takwim urang teh tina dedeg pangadeg panghade-hade na alhamdulillah Allah nyiptakeun insan tegasna urang selaku manusia pikeun naon hikmah ilahiyana pikeun ngalaksanakeun ibadah ceuk dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala meningakeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pikeun ibadah kamu naon pangna urang diparentah ibadah ku Allah euy teteh akang supaya urang menang dua kebahagiaan hiji supaya urang bahagia di dunia kedua supaya urang bahagia di akhir aja hoyong bahagia dunia akhirat hoyong akang hoyong bahagia dunia bahagia akhirat hoyong di mana-mana urang ditaros urang hoyong bahagia dunia bahagia akhirat tangkos sadayana bakal ngawal urang hoyong bahagia dunia jeung akhir mata urang sok ngadua geuningan ba'da salat kumaha bahkan cek sepuh mah disebatkeun ge doa sapujagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabannar Rabbana nun Gusti atina paparin abdi sadayana fid dunya keur kahirupan dunia hayang hasanah naon hasanah fid dunya teh ae bil ibadah tegasna urang hirup di alam dunia hoyong diango ibadah rengkah pola urang kicip urang hoyong ngajadikeun ibadah wa fil akhirati hasanah kalawaktos mungkin kahirupan di akhirat urang hoyong hasanah naon hasanah di akhirat tegasna ae biridho illahi ta'ala semata-mata urang hayang mudah kana kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin rahimakumullah nu mana jalma anu bakal dipaparinan bahagia dunia jeung bahagia akhirat Nabiullah Daud alaihissalam. Ibu hadirin rahimakumullah sok ngadua ka Gusti Allah ya Allah paparin dina diri abdi tilhur sausap rambut di hanap sahibas dampari tengah saaya aya naon nomor kahiji lisanan dakiron urang ngagaduhan lisan seueur ayeuna baseuh diango dikir ka Gusti Allah geuningan ece ciri na jalma anu bakal dipaparinan bahagia dunia jeung bahagia akhirat nomor kahiji nyaeta jalma dipaparinan lisan ku Gusti Allah nyaeta sok baseuh diaoskeun dikir ka Gusti Allah. Naon dikir teh ece ari dikir teh tina dakaroyat guru dikron aosan af'al padamelan akwal ucapan anu mana eta padamelan jeung ucapan teh urang emut ka Gusti Allah. Badana tepan ibu wayahna sajadah ulah wa kaditilepan mukena ulah wa kadiperenan der didinya urang lisan ngaoskeun dikir ka Gusti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Allah ya Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah, Allah, Allah, ya Allah. Badana tepan ibu urang ngaoskeun tasbih subhanallah subhanallah, badana tepan urang ngaoskeun tahmid alhamdulillah. Beres ayeuna ngaoskeun tahmid urang ngaoskeun takbir Allahu akbar. Tos beres ngaoskeun takbir tutup ku kalimatut tauhid la ilaha illallah, sareng la ilaha la ilaha illallah, hukum mawjud la ilaha illallah. Namana disebatkeun dikir deui ibu saur ulama bi qiraatil Quran, urang seueurkeun ngaos Al-Qur'an. Ece osok ngaos Quran. Euy. Araya. Kok diam aja sariwawan ya. Ece osok ngaos Quran sadinten sawangi sabaraha juz? Hah? Ari sajud teh sabaraha lemar galibna Kang dina Al-Qur'an? Sajud teh 8 lemar pami telepatnya. 8 lemar. Ece osok sadinten sawangi ngaos Quran 8 lemar. Hah? Imanawi atuh Kang Ustad da seueuting 8 lemar mas satengah juz, 4 lemar setengah osok. Imanawi 4 lemar setengah ge seueuting atuh 2 lemar osok. Imanawi 2 lemar ge Ustad seueuting atuh salemar osok. Imanawi salemar ge seueuting atuh samakro saosok samakro. Ari makro teh tepungna ain kana ain geuningan Kang anu digigir osok ibu samakro. Imanawi Kang Ustad samakro ge seueuting saayat atuh osok saayat. Isa ayat batu rek maksakeun Gusti eta makajeun saayatkeun bae Kang tong dicarang. Beres salat zuhur eta Quran dibuka Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim tutupan. Beres salat asar buka deui Quran abdi mah gaduh hancak. Aduh gaya eta Quran dibuka Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Shadaqallahul Adzim tutupan. Cari kitu-kitu ting mah iraha tamatna tuh aja. Ngan sok sanajan saayat yang penting urang dawamna alhamdulillah. Cik sim kuring bade naros ka urang dieu nah urang teh mah saditen sawengi seueur kene maca Quran seueur kene maca Quran. Hah? Seueur kene maca Quran seueur kene maca Quran. Seueur kene maca Quran seueur kene SMS-an. Seueur kene maca Quran seueur kene Facebookan. Seueur kene maca Quran seueur kene WhatsAppan. Aja garadu Facebook di dia. Hah? Garadu ini dia. Alhamdulillah. Ojo sarua di ditu oge. Kang tatangga nini ngaranna teh nini mae ojo. Hapunten bisa aya di dieu itu mah urang ditu. Muapura disebut namina sing ahli surga amin. Gusti eta nini mae ojo boga Facebook dina akun teh diganti ngaranna teh jadi Mei. Dina Facebook na Gusti umurna 85 tahun ngan make HP nu mahal HP Odo A52. Hah? HP Oppo. Gusti eta HP Oppo ojo dipoto jadi glowing unyu-unyu. Gusti jadi juga umur 17 tahun aja. Kamari pepenak jeung simkuring aslina di pasar aja Gusti aslina mah jiga bedug menang moe. Heuda ayeuna mah kitu geuningan Kang. Zaman kiwari mah ayeuna terlepas tina ngaran naon ece ieu HP hargana sim kuring 5 juta ece ieu
lain pamer teh ngan nolna areueuh ayo ngapain Mas Santri hangki orang pangmelikan ku panitia Gusti ayeuna makang hampura terlepas tina hap rek dahar mawahap rek salat mawa udang sare nu ditanyakeun ka madrasah mawa ka masjid mawa rek modal mawa obeh tak ku HP sia teu ayeuna makang hampura yeuh tina HP euy di dieu Gusti sagala aya Kang dina TV teu aya tapi dina HP sagala aya dina TV aya WhatsApp euy dina TV aya Facebook teu aya dan dina HP Gusti eta nini Kang ceuk di ditu tepikeun ka isuk-isuk teh ayeuna naik OTW sagalanya tepikeun ka dipoto heula euy jam 1:30 ka dipoto cetrek OTW ngaramet pidu anak Gusti ka ngaramet di OTW keun euy heuda ayeuna mah Kang hampura sim kuring sanes anti tina HP da wasilahna sim kuring teh silaturahmi ka dieu teh wasilah ayeuna HP da pangaresa ayeuna Kang Ustad teu silaturahim ayeuna ka imah teu tapi na kunaon ku sabab HP euy HP Kang tina HP alhamdulillah wasilana sim kuring di telepon ku pangaresa Kang Ustad pang silaturahimkeun cenah di dieu malam naon malam anu insyaallah cete wasilah naon HP da salaresna mah euy lamun sim kuring teu tejang gaduh janji di dieu maka kedahna mah wong nyana sim kuring teh ka Bandung euy di Bandung enjing-enjing kedahna ka Purwakarta ande pikir-pikir ka Bandung ka Purwakarta rek naon ngonang eueuh dengan akhirnya jadi wakadi alhamdulillah insyaallah aja mulai di desa sim kuring bade ka Ciranjang desa Cikacur kecamatan Ciguguling ngerek molor meureun aja doana sing salamet amin sim kuring mah silaturahim we dupe meh loba silaturahim da sim kuring dionang di dieu sim kuring berarti lamun teh mah geus dionang silaturahim ge di dieu berarti sim kuring rek menta ka euceuk menta naon ka panitia sim kuring rek menta doa seteh jadi karena duit itu teh sim kuring mah euceuk lillahi ta'ala teu butuh duit kode-kode maneh mangerakeun wae aya eta rek menta doa aja doakan sim kuring sing sehat aja amin gitu aja ayeuna sih aja ngadoakeun Ustad teh meuni ka ibu nyaah teh ka Ustad nyaah naon nyaah mere resep nitah maneh mah nya Gusti aja cik urang daroakeun di dieu para ustad para kiai guru-guru urang sing diposkeun yuswa amin aja lamun urang geus bisa ngadoakeun para kiai para ajengan berarti urang bakal bisa ngadoakeun kanu jadi salaki aja sok ngadoakeun kanu jadi salaki tara hor kumaha teh kesuksesan seorang suami adalah dorongan doa dari seorang istri matak doakeun nek kasab teh ojo doakeun ku urang sok cium heula pananganana teh ku urang geus dicium pananganana ceuk ulama dirinya sunat nyium taarna naon taar tarang sok nyium tarang sok tarang oh minimal kebiasaan seorang istri kedah diterapkeun naon ceuk kupingkeun heuy ceuk heuy araya minimal kupingkeun kedah biasakeun tiap saminggu sakali nyium taar seorang salaki didinya taar tarangna minimal dina poe Jumaah osok poe Jumaah dicium osok kuji sim kurek rek dibere padilah na diutamakeun dia diuningakeun di mana-mana seorang istri nyium tarang kanu jadi salaki mangka padilah na sami sareng nyium hajar aswad alhamdulillah hajar aswad sia uceuk
bisa percaya taroskeun ka guru-guru urang anu parantos di tanah suci ece hayang nyum ajar aswad teh hese teh hese ayeuna mah sareupeun ibu tasalaki urang sok didinya cium ngan lamun rek nyum urang kudu musyawarah heula bisi teh mah ada urang matara teh oh balik di dia teh musyawarah ayeuna teh malam naon malam naon teh Kang malam Senin tareh malam Jumaah tah poe Jumaah teh penting ayeuna musyawarah Kang aya naon bieu teh ece teh bieu teh neng teh bieu teh mamah teh hek nyebut nama naon we rek mamah naon di bebeb osok bebeb hah sok nyebut naon atuh hah nyebut manehna ih Gusti aing mah tega-tega teh ece kasalaki nyebut manehna Gusti aing mah hei manehna Gusti aing kasalaki manehna minimal tuh nyebut kakanda teh minimal nyebut kakanda teh kadua nyebut bebeb orang teh nyebut bebeb biar teh mamih teh geus ngaji nah kitu kumaha majarkeun cenah di mana-mana seorang pamajikan nyium kana tarang seorang salaki ganjaran teh sarua jeung nyium naon tadi teh nya oh sarua jeung nyium Haji Mamad gitu oh siapa jadi ke Haji Mamad Hajar Aswad aja cek menjadi salah kita siapa ngomong we tadi hayang nyium gitu lain gitu akang kita ilmu urang amalkeun ke Jumaah oh hek atuh rek ngamalkeun mau teh geus siap-siap dina lawang panto sia aja geus kieu we aja teh tah ningalian can datang we nya euy daguan aja di lawang panto wayahna geus kadenge we sora senalna kotoprak kotobak lain kuda lain tah salaki urang mah jebrak syukuran teh sok kadenge cek nu jadi pamajikan teh tah geuningan salaki urang geus datang yeuh wayahna seorang suami balik tempat panjumahan wayahna kedah melantunkan lapan assalamualaikum akang masuk assalamualaikum entara wayahna ayeuna mah assalamualaikum bari ngagorowo assalamualaikum pasti ceramahkeun bae kan dibuka lawang panto kudu jadi pamajikan dan siap dina lawang panto buka lawang panto waalaikumsalam bebeb udah pula wayahna didinya kadawak aja cokot leungeunna ku urang cium geus cium leungeunna tah bedo sirahna aja kadieu aya nu kadieu pan kamari musyawarah rek naon rek nyium tarang kadieu sok lamun hese we ece bedoa sia tah sirahna bedoa geus ti bedoa tuna dina kelek di dieu tah cicing sia kieu tah kurang teh ece balikeun sirahna ka supaya naon tarang asup katingali ku urang cium tah sia ece ganjaran Hajar Aswad hungkul sia ece kebongan atuh da aing komo lamun salakina hideung mah jiga Hajar Aswad pisan ece siap aja maafkan siap insya Allah itulah suami dan istri yang baik dah Kangjeng Rasul oke nyontohan Kangjeng Rasul lagi aja kasih ti Khadijah sok nyebat nawan ya Humairah tuh kan hei istriku yang pipinya kemerah-merahan tuh ulah nyebut nami tekenging ayeuna seorang istri kanu jadi caroge nyebut nami tekenging seorang ayeuna caroge kanu jadi istri nyebat nami istri pun tekenging kanu jadi caroge nyebat nami contoh salakina namina Udin hampunten Mang Udin cek nu jadi salaki teh cungri pamajikan teh hei Mang Udin tekenging pamali teh kan minimal urang nyebatkeun naon ayah minimal urang nyebatkeun yayang minimal urang nyebatkeun bapak minimal urang nyebatkeun abi tuh ce ya ayeuna naon uy handai kana pokok masalah ayeuna terlepas tina HP kan HP mata kurang gunakeun ieu teknologi tina naon yuk bahan silaturahim bahan ilmu da seueur tina HP ke gang aplikasi anu manfaat sok
dina Google buka hoyong naon araya saeuceu di dinya sok dina Google buka di dinya hoyong nyieun comro kumaha carana aya euceu hayang nyieun ayeuna beleketek aya dina HP digunakeun kurang kana kebaikan insyaallah bakal ngajadikeun HD itu alhamdulillah bi qiraatil Quran urang seurkeun ngaos Al-Quran naon di anu termasuk dikir teh naon nyaeta bi qiraati sholawat urang seurkeun ngaoskeun sholawat kan ngarkeun sholawat termasuk dikir ka Gusti Allah yuk urang ngaoskeun sholawat ibu tos setengah 12 yuk urang ngaoskeun sholawat mudah-mudahan ayeuna ngabukana saatul ijabah urang calik tengah wengi bari ngariungna langkung teh 40 jalmi mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan saatul ijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru فاقتبس منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بيوم الآخر pamugi abdi sing janten hiji sareng ibu rama abdi ngiring gusti kasawargi Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam ika salawatullah alaika diyaumil akhir pamugi abdi sing janten hiji sareng guru abdi ngiring gusti kasawargi Allah ya Nabi ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin rahimakumullah,
waktos menunjukkan jam setengah 12 sim kuring ngaos di tabu 10 dugikeun ka ayeuna setengah 12 sajam setengah. Mudah-mudahan ibu aya manfaat khusus kanggo dari pribadi di sim kuring, umum kanggo para ibu para sepuh sadayana. Hapunten ka para kiai para ajengan bilih tema aya tutur bahasa nu kirang raoseun tina tutur bahasa terutami tina ayat Al-Qur'an anu teu nyeuwit kana ilmu tajwid, anu teu nyorop kana ilmu sorof, eta mah ulah kirang-kirang hapunten. Hadirin rahimakumullah, sakitu panginten anu tiasa disangakeun ibu ulah karuih pantacan tutup doa ya. Mudah-mudahan hadirin sadayana sakali deui urang sadayana diriungkeun ku Allah teu di dunia hungkul hoyong parat jaga dugikeun ka yaumul kiamah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. خير الخلق وأحلاها